Sasabwa. Liuran dengan jalan euy. Petunjuk jalan lagi liureun. Di leuweung wa kajebak ye. Aduh aing. Ciluk ba. Wa Edi gelo. Ikan burung. Urang cobaan. Ada aya teh, Wak? Aya. Hayak. Ayo, yep. Ayo. Kudu ini menuai. Yep. Ajak serius, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadesa, sakota, sanagara dimanapun Anda berada. Wah, ketemu lagi dengan Uwa dalam channel Sanguboy TV. Seperti biasa, acara Uwa botram dari baraya, botram ulam, bolin lampar bareng Wa Edi. Nama cukup lumayan ya kahiji cuacana. Baiklah cedep-cedep dan naon. Tapi nu request ka Wa ya. Soalna dina poe ayeuna Wa erek ka kebon. Kebon teh aya pabrik sereh baraya. Nah, penasaran dina prosesnya jadi minyak sereh da wage penasaran bukan mah hayu teh jeung uang kaditu. Tapi Wa nyapa ya dulur-dulur Wa ya di mana wae khusus pokona mah anu aya di Bogor. Mang Rudi Gamal. Anu di Cianjur, Sukabumi, Majalaya, Ciamis, Gede Bage, di Arab, anu di Dubai. Pokoknya mana loba pisan, mana khusus kabeh di Sabang sampai Merauke, dulur Wa kabeh nya. Cing calager, cing sarehat lah. Anu acan subrek heula biasa pokoknya mah. Pokoknya malah kuat doakeun cing barokah rezekina cing alus. Oge hatur nuhun ya anu geus nyawer laukna ka Uwa Uje biasa. Pus kajeprut. Pokoknya si Uwa Uje mah lieur lah pokoknya mah. Bae doakeun ku urang lah. Pokoknya cing sarehat rezekina lancar kabeh lah sadaya. Oke. Tutupkeun uan di beres dong ke mana. Stay in channel Sanguboy TV. Don't go anywhere. Ayo Sasabwa. Liuran dengan jalan euy. Petunjuk jalan lagi liureun. Di leuweung Wa kajebak ye. Aduh aing. Wa kaluhur ye. Geus pokona malah
tuturkeun hewan nepi beres. nepi. Stay terus lah pokoknya di channel Wa euy. Ripu ya jeung Agaganong. Jalan lagi Buedan. Duh, ampun aing. Pahalap sana. Badaya nepi badaya. Ripu. Po odeng ripu. Abah ripu euy. Aleur jalanna. Jalanna ekstrim. Tapi spotna halus euy. Dia sare hungkuan kali itu. Wah. Itu leuweung. Masih asli badaya. Kawan mah sate tulus don't go anywhere lah. Ayo gas ke jeung Wa pokona mah ayeuna orang ningali itu pabrik serena di handap lur. Gas. Sip. Mana budak aing? Jalan tadi emang rusak apa? Bener euy deket. Terong euy. Duh, milek. Patisan. Mau kecap teh? Mau kecap teh? Wah, baraya hebat ya tetangkalan euy. Ieu melakna ieu jenius ieu. Ieu terong oplosan euy. Kawinan kumaha? Heuh kawinan bah, oplosan sarua bah. Tah, katingali tah. Tangkana mah takokak euy ieu. Baraya di urang mangarana teh. Kaluhurna dikawin ke jeung terong tingali tuh. Jadi terong euy. Iya tingali ieu. Ieu mah terongna kedua euy. Nah, tuh, iya terong, naon itu euy terong ungu. Nu itu tuh terong hejo tuh, halus euy. Tuh, satangkai teh. Bukan mah heuai lah. Saan euy mang euy. Isuk dia mah ieu cau jeung gedang dah sagedeng dia mah gedang. Bisa tah euy. Sip. Baraya ripuh. Kusabab perjalananna ieu lumayan. Coba lila di tapi kan naik kabupaten euy spotna halus. Wah hebat lah, masih asli euy. Ieu wa ayeuna jeung sabaraha kanca aya di desa Cibedug, desa Sukamana, kecamatan Rongga. Cibedug jeung Sukamana teh desa. Oh salah berarti. Baiklah bener kan wa. Jadi desa jeung Cibedug jeung Sukamana teh desa cenah. Eta kene lah intina mah lah. Sebab beulit ya wa euy. Ayeuna mah langsung ngaliwat. Aya Wa Odeng jeung Abah Anom. Odeng ngaran teh saha Bah? Bah Amud. Heuh. Bener pokona malah stay terus jeung Wa di dieu lah. Don't go anywhere. Pek wae rek ka mana oge tapi balik deui. Hayu urang nyeungeut seuneu aya mah. Ulah nyeungeut petasan we. Nah, ieu nama Wa eudeup nyekeskeun seuneu. Tenang, aya soal perseuneuan mah aya Abah. Abah Amud mah jagona kana sunda seuneu. Jadi sing saha wae dulur-dulur sadulur nu hayang ngaduruk imah telepon Wa Abah Amud.
jago nah eta mah. Ini teh bah. Ngono era. Ah, di jerona ieu naon cing ieu. Nah. Tuh, cai herang. Godok batu. Aduh. Kena lah kenyan kopi. Nyen kopi heula ini. Deng, pareman deng. Mana mah mantap. Stay gua terus dah. Ciluk ba, wa Edi gelo. Burung. Baraya. Mantap euy kaubaran waya spot alus euy kebon teh lengkap. Apal ieu naon baraya? Ayo komen. Ieu teh ucing kumisan euy. Obat ieu teh. Ieu teh euy nu kieu teh langka tanaman kieu teh euy ayeuna mah ieu. Ngalih dia mah loba pisan. Alus ieu pengobatan. Sereh sayur. Sampai ge loba ieu. Amis. Nah, baraya wujud orangnya ke alam tanawan kudu bisa ngajaga karena kebersihan. Tong jauh-jauh lah. Udah deket-deket orang heula bukan atas seperti kieu. Cangkangnya kalieu baraya. Duruk. Soalnya kieu mah bisa lebur dina taneuh teh. Lila puluhan tahun. Burung, cek. Bujur wa. Aslinya apa na tuh ada. Oke guys, kembali lagi bersama saya Wak Odeng. Biasa nuturkeun jejak lampah Wak Edi. Biasa Wak Odeng bagian konsumsi ya. Sekarang Wak Odeng lagi bikin nih hau buat masak ikan. Haunya cuma satu, jadi harus bikin lagi nih. Biar cepet makan. Baraya wa rek naheur cai euy. Wah cai ya. Wai. Mantap lah. Sangu sakedeung di saat baraya.
Asyak. Lain saat asyak. Guys. Kana malah sok tuturkeun walah. Diberes. Nah, cai wa ye. Kieu baraya ya resepna hirup di lemur dah. Jongjon. Kenai lah diboga duit oge. Penting mau wareg segala aya. Pepelakan jaradi. Kebul ongkoh euy. Suluh loba. Teu kudu maligas. Ripuh. Kenaon, Wak? Itu kada leh. Wah. Pan itu keur masakan jahe. Ye, cekang teh laja. Kenaon ada jahe, Wak? Nyamel. Pan mau lauk lain. Ye, ngeunah kieu jeung jahe. Atuh maruk Pedo. Maruk kumaha atuh. Ye, baruk. Terus dikumahakeun dikurud. Itu jahe teh ganti cengek. Dicelupkeun kana Jadi itu lauk. kudu dicengekan ari gini kieu mah. Pokoknya Pedo. sama jahe Baraya dicoel ku halus lah. lauk. Mujair komo lamun mujairna dibeulem teu digoreng. Pedo. Pokona mah pedo. Nu teu ngeunah mah nya eta nyamakeun ngagoreng nyoelkeun nu kina teh lauk meunang. Nguseup Pedo. teu Heuai. dawa mah tara ngadahar lauk meunang nguseup. Heuai. Nya atuh da kudu meunang ngagoreng meunang meulem kakara. Saha atuh jelema nu ngadahar lauk meunang nguseup. Hese euy ngobrol teh. Kudu jeung temok. Wah, Edi eleh kene ai ku odeng. Aduh, ampun aing. Baraya. Ieu teh ngaranna teh daun ungu. Lamun di Sunda mah teh handeuleum. Tah ieu obat teh halus ya. Keur nu boga wasir. Nurunkeun darah tinggi, kolesterol, jantung, impotensi. Wah, eta mah udud euy eta. Heulah indina mah ieu obat baraya. Tah dieu di lemur mah ieu. Ieu kuat digodog. Halus ieu. Beh beuteung ada lepes. Mantap lah. Baraya. Sangu asak baraya. Cai sakedeung deui ieu ngagolak. Ayeuna mah tinggal ngasakan deungeunna baraya. Rek ngagoreng lauk. Erek ngerecek lejet terong sebangsa nu aya di dieu we lah, nu aya di kebon bukan we diasakan. Kalem ayeuna mah dijamin moal aya asin. Pan aya lauk. Hahaha. Heuai. Mana malah sip mantap. Bika beres tuturkeun wa. Bah, ya bah.
Camplok bah. Kain sekali bisa kalikan tiga rek hari kecil mah. Ini goreng lauk mah ini lamun asak nakatel nanti mau rapat. Iya mah masih kena rapat gitu. Kan asak tadi. Lamun geus aya na kecil di nakatel jadi masak balikeun. Mantap. Nah nuki nu ngaranna citel da baraya. Muat titelan. Diliwat oke. Goreng-goreng oke. Bukan mas chef we. Si chef. Wa Amud chef. Chef Wa Amud. Ya wa, ya wa. Masak baraya, mantap. Melo. Tadengeunna naon wae, Pak? Sip. Biasa goreng nila, goreng tahu, goreng terong, kerecek, lejet, Pak. Kurang cobaan. Udah ya tuh, Pak. Hayak. Yep. Ya. Masuk. Yep. Baraya beres. Aya nama. Wah, perjalanan jauh. Bolak-balik tadi bukan nama aya nama waktu aya nama mangan. Ayo orang mangan baraya. Mantap pokokna mah stay terus ya, pokokna mah diwa ya. Nah, nu kieu ya andalan mah bismillahirrahmanirrahim. Yep, baraya. Mantap. Cobaan. Ayo orang mangan ana mah. Hajar. Pokokna mah. Yep. Ya. Pelo.
Dia sama ini. Mau kodok. Udah posisi ya? Udah. Yuk, pemain bertahan biasa. Jangan. Jangan baca lakon. Panas dah. Oh, dia dong. Bahkan hebat. Belum aja jangan nah sabi aja tuh. Urusan aja terus dulu. Mantap ada aja teh. Aku nang, dah. Aku mau kerja. Udah. Benar iki. Ini kan makan dah gitu. Sarapan sarapan deh. Oh, daging yang kumpul dengan lagi. Ada dagingnya yang kita. Seperti biasa kan. Gua mah pemain bertahan. Pedo lah. Pemain berat. Kumaha lejatna kumaha? Lejatna pedo. Nang. Tadi masak. Masak nama bukan nama Abah. Abah Amud. Pedo. Nama Ajib. Karena jalan. Sinanya. Harus balik. Udah deh, we. Jangan ada antap dia kumaha dah. Iya. Badaya buat ram beres, wah nomor tinggal mulang. Wah odek, kok oden. Wareg, Abah Amud wareg.
pokoknya mah barudak wareg, nu boga hajat wareg, wareg. Pokoknya mah stay terus di channel Wa, didukung. Pokoknya mah subscribe, nu acan subscribe. Anu atau subscribe, cing lancar rezekina. Pokoknya mah mantap. Stay terus channel Wa. Tunggu video-video selanjutnya. Pokoknya mah gitu Dewa mah. Pesan Dewa biasa ulah sok micin runtah sembarangan lah. Gitu Dewa. Ditutup baik doa. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.